Roros. Roros. Aman gua ini, aman. Makanya Juan sering mendoang apa? Hah? Kan sih labu keren. Mau lulungan aing. Masa hangudag-udag aing. Nyahun aing anak kemari aing dia diajar udah kicau. Berarti dulu bar. Sirum. Sirum dia nangkung goblok. Jangan naonan, gede-gede, kerkenik menang. Bah. Maaf. Mau sih bang. Eta biasa itu, Bang? Buri. Oh eta. Ih, pugu maker kamari eta nu nganterkeun. Cenah mambe aceng. Lain eta maksudnya embe nanti mana maksud aceng gitu. Si oke ngaterkeun ka dieu cenah eta mambe aceng. Ari aceng naonan. Pan embe ngabadeg di dieu. Balik di mana badag kurung gak aya dua ge eueuh beak penyakit Astaga, corona Aceng. atuh embe di mana itu embe taina doang bener tae eueuh Aku cari teh. cara mah kotok bah Ari mu aceng. burus ka sumur panyangan anakna teu katulungan ninggal pae hi liara ibu ka balik dari teuing Yang enggak ceng, kolot. kayak bawa tuh halo hah siap Ricardo oke mantap tunggu bro di situ bro siap kayak dulu ya Kemana? Ricardo ada telepon bro lah Oh, mau hari ya? Sok. Aduh. Ceng. ampun oke assalamualaikum Waalaikumsalam. Mau ada ceng? siap Rusuk balapan. Dia nuriku mah kolot. Gimana Bang? Si Rahmat aing. Tain kunan jeung si Ramat Ainan. Diuk lah nya, ya. Oh, diuk lah hadinya. Tak naon diuk dong, ieu teu mayar. Usaha sudah mah. Gak mahal loh. Nanti mana gitu? Si Rahmat. Mbak aing ge. Kenaon? Cerita lah ki. Oh, kumaha? Kok paronkeun ka manehna. Nepi pencit teh. Ceritana teh. Lebaran. Barangan. Leungit mbena. Tuh, kita pengen ngajual. Teu nyaho eta leungit apa dijual eta nya ku si Rahmat. Nya Ih. si Rahmat tahu cenah 2 poe teu balik. Sa anakna. Lain eta ieu sirah kunaon teh beureuh itu. Mana? Ita. Iya. Di Udah si Kibil tadi si Ujang Mantap. eta. Mantap bener. bola. Kumaha teh gitu Mang? Jadi eta. Lieur aing ah. Liurnya. Oh. Mantap sih ngomong tadi makana. Oh, mana ka mana teh lompatna buat teu ka poin poin. Aduh. Mang eta lain si Ujang. Ayo gerak.
Woi, ayo naon kita woi. Astagfirullahaladzim. Kayak. Ayo naon dia, ayo naon dia. Ayo naon. Udah. Ayo naon kehelan. Urang dijelaskeun bae hiji-hiji, dimusawarahkeun. Teu meunang aya gegelutan kieu. Era tuh ka batur. Lain kumaha jelaskeun mang tah ka palura. Kumaha. Kieu Ayo sok. Ceritana kieu. Urang Urang maparon embe ka bapana manehna si Rahmat. Ka Pak Rahmat. Oh, eta. Mohon laras. Itu urang kamari eueuh embena. Leungit. Ari bapana ka mana? Ih, bapak orang mah eueuh di bagi eueuh. Mang. Ke urang musyawarahkeun bae nya. Kabehan. Era tuh ka batur. Amang tak galak tak kan urang. Ke heula. Beja ka bapak, urang mau jual embe urang nu reuneuh teh. Tah dijual kan. Dijual embe urang ieu jalu. Gitu. Jalu kan. Urang nu reuneuh teh nu reuneuh nu buku teh di bulan nu baheno. Eta jalu aya tandukan. Yos keheula. Sabar. Jelaskeun bae ya. Beja ka bapak. Bapak sorangan kemana gitu? Ih, bapak urang kemana kan kawin deui meureun. Aduh, ribu bapak dong gitu mah. Oh, urang teh nya. Lain kumaha kita. Kayak. Ieu asa wow ya coba diuk. Karep. Asa wow ya jeneng mah ya. Oh, Berani budak. ieu mah anu mawa embe palura. Lu bener sih ya, aing pan meuli embe di sia meureun. Ari embe palura dikamanakeun, Ceng? Lu bener sih pan aing meuli embe ka sia ke kamari meureun, ha? Aing mah teh nyaho. Ih. Ieu geus 3 jam nungguan embe di imah. Beda jalu paluranya. Aing. Kayak heula. Kesok mang, sok heula. Embe nu palura jalu eta. Jalu, meunang ti si Ujang. Embe nu dibeli ku urang eta. Kela ieu palura ieu galak ieu mamang ieu. Ulah galak-galak mang, kaheula mang. Ulah galak-galak. Pamali. Tah, jadi kieu bae urang. Ah, si Abah yo. Si Abah ka dieu bah. Kela bah ka dieu. Di sini anak. Keheulan. Urang musyawarahkeun. Nah, mumpung aya si Abah calik bah. Ke, urang banding musyawarahkeun bae nah, ari anteng mah kieu pan ngeunaheun. Banding keneh hiji-hiji urang dibereskeun. Ieu kumaha ieu ceritana? Tah, kumaha? Kan urang ceritana beli embe eta ka sia ya. Nya. Doyok. Nya. Terus. Weh, enggak Terus tong galak-galak. Cop. Urang beli embe ka sia nya. Nya. Mana ngajual 2 juta. Nya. Urang ditawar 3 juta embungan. Nya hayangna sabaraha ke cop. Nya. Hayangna 1,5 juta. Hayang 1,5 juta. Blono we digana. Oh, Urang gitu. dibeli jadi geus aya mata cangcang. Eta embe jalu. Jalu. Eta embe palura eta. Gitu. Ari eta mah embe palura meunang meser ti si Ujang. Sampai urang di sieu. Kayak hiji. Oh, pop. Stop. Heula. Lain kumaha kitu ieu ceritana Aceng embe eta embe ti mana? Ih, acing ampanan. Bapak Ujang teh nya. Heeh. Boga embe nu reuneuh teh. Bener. Oh. Terus Dicokot ku Ujang, teu beja. Nah, kayak. Oh, pop. Sing sabar. Keheula hiji-hiji urang, hiji-hiji. Sok geura teraskeun. Atuh ku Ujang pan geus kitu, laju urang dijual ka ieu ka lurah. Oh, lurah. eta meureun. Nah, eta kos kitu lurah bae lah. Terus ku palurah dikemanakeun eta embe? Nah, ku palurah dipeser ti si Ujang. Nah, anu nyandakna si Doyok. Atau iya suruh beli embe di si Doyok Oh, si eta ke kamari antri. Iya banyak. Iya. Iya, heeh. Astagfirullahaladzim. Berarti Ujang salah nya. Keheula.
Cenah tambah aceng. Asian nonan ceng meuli embe, pan embe ngebadeng. Action. Wah prasana. Bagus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantul. Jangan lupa subscribe, like, subscribe, sukses. Demi channel. Hidup channel. Demi channel. Hah? Demi channel. Demi channel, sukses, subscribe. Promosiin. Kita dukung. Jangan lupa